Mas sepeda teteh tuh udah jelek tuh, lihat udah kayak gini, kumaha tuh takut sepeda tuh. Ya uhun atuh kahoyong nama ngan insya Allah wainya doakeun matak oge teteh teh. Atuh tetehna pada berangkat. Maju. Assalamualaikum. Salam. Sakitu namanya budak teh sabar eta budak di meser sepeda teh di TK mulai eta teh ketika ayeuna mah geus butut geus utal-utal kitu ngan kumaha carana ieu teh mereka beli sepeda teh ya teh aduh. Bah, ye budak teh nya sepeda teh geus leutik ieu teh kumaha atunya da jaba minta sepeda na teh deui sepeda listrik kumaha tuh sepeda listrik kumaha emang aya gitu. Ya aya atuh sepeda listrik nempono anak dunungan ge aya sarua kok sepeda ngan disetrum. Budak malui apal gening ti kolot teh da abi mancan pernah nempo sepeda listrik teh. Budak teh hayang kitu cenah bah mandah udah duit di mana meureun hargana oge. Sabaraha eun? Lah mahal. Heueuh da kumaha geus atuh tamni kana sepeda anu urut anak uwana nu urut keun bae meureunan daekeun. Geus dibejakeun kitu teh da kurut eta anak uwana teh kan aya dua ku abi teh geus dibejakeun babaturanana bah ngomongna teh cenah loba anu geus make sepeda itu teh meureun ngaranna ge budak. Heueuh atuh da duit di mana atuh di zaman karurit kieu sok entenya ka budak panjang sapopoe ge meuni. Heueuh kitu teh ya. Teu bahaya idenya karunya ka budak pinjem wae ka Bang Emok kumaha? Di Bang Emok maya ngarek di mana? Atawa orang teh indit we kitu ka Arab pada nempo si Iroh mah tuh berhasil eta indit ka Arab teh ayeuna imanna geus alus. Berhasilnya ka mana ka Arabna? Jadi pembantu cenah di Madinah. Lah lain milik nama erek ka Madinah, erek ka Inoh, erek ka Odah tetep wae geus lah dengan kumpul wae di dieu sayana di rumah tong neko-neko. Nya atulah deure ya. Cing aya di sini Aisyah di budakna Pak Haji Andi sugannya. Sugan dibikeun pada teu eta teu dipake-pake. Sugan gitu ieu mah. Hate dipake-pake bener kene teu emang si Neng Aisyah na ka mana? Bener kene jika nate data apal pokoknya dibungkus-bungkus kene si Neng Aisyah apa itu sekolah di Tasik. Lah mau dipikeun meureun dah ku Pak Haji na oge meureun da bawa budakna. Ya susuganan we dibikeun bang cobaan ngobrol lahnya. Udah karunya boh kitu budak urang teh hayang parok jeung batur. Nya sok lah balah syukur-syukur mah dibikeun nya. Barudak. Patong teteh ka dieu yeuh. Jadi bapak bawa sepeda listrik. Bagus banget. Punya siapa? Coba tebak punya siapa? Pasti itu sepeda listriknya buat Tata sama Otong ya. Asik. Dong, surprise. Dia bagus banget. Bagusnya. Bagus banget. Makanya. Tuh. Mau nyobain? Ya, iya dong. Ulu anu saha eta? Ni alusnya. Ih, Nyaan pamere ti Pak Haji teh ya. Kajer di ajaran ku barudak. Terus dari ajaran kebisaeun. hebatnya. Hebat dong. Sok KHD-nya gelisnya awas. Enak bah beneran nih buat Teteh. Iya buat teteh. Dibikeun eta teh bah. Aduh Pak Haji. Anu di sini Aisyah teh ya. Aya naon eta ulang-ulang wae. Iya teh jadi bingung jadina teh. Bingung naon atuh da kahayang budak geus kecumpunan kapan sepeda listrik pos aya. Justru eta anu jadi bingung teh. Bingung kumaha gitu.
Tara-tara dunungan jeung pamajikan teh jadi bager. Mentas dadah listrik, kudu langsung dibere. Biasa mah bobor kitu kan. Minta jang udud leuwih sok hese. Geus lah ulah saudon, urang mah tinggal politik. Ting-ting we atuh sugan we dunungan teh geus rubah bener. Politik ting-ting, positif thinking meureunnan. Nyalah eta lah positif tinting atau positif naon gelanya. Da eta baheula oge nya diinjeman duit jangan eta operasi bisul oge mani hararese. Mata heran teh eta kan biasa nama pahit. Komo pamajikan nama pan. Ayeuna mah jual bulusur urang pas ngobrolkeun budak hayang sepeda listrik teh dibikeun eta teh sepedana teh. Asa rada tanda tanya nya. Nya Jadi ingat obrolan si Kang Cece nu bandar biasa teh jenengan. si Kang Cece Jembar Super. Nya anu boga merek beasna teh Jembar Super teh tah si ceuk si Kang Cece mah kade cenah ulah deket teuing jeung dunungan ente mah bisi disulurkeun cenah komo lamun barang bere mah. Bawa gitu. Ih, mun nya teh sieun teuing atuh ah. Namun bener urang rek disulurkeun kudu kumaha atunya. Sepedana dibalikeun deui kitu. Ulah waka dibalikeun deui mah. Ieu wae abi kenal ieu aya pananyaan si Mbah. Mbah saha? Aya lah si Mbah Kewon orang awuhan. Bener gitu. Desok loba nama dukun lintuh penyakit matuh pan. Tapi ai lamun bener mah lamun bener sakti gitu bisa nulungan sok lah. Eta mah bener dijamin lah eta mah alus. Mun erek uang tanyakan lah ka si Mbahna. Heueuh atuh sok sugan we bisa nulungan. Acarana kumaha urang kudu ka ditu atau kumaha? Gampang lah zaman ayeuna mah dukun oge. Boga HP, boga WA, gampang geus. Jadi urang kudu kumaha atuh? Geus cicing lah uang cobaan di telepon ayeuna nya. Heueuh atuh sok lah sugan we bisa nulungan. Guatkeun. Cingnya uang telepon tak ayeuna ta ieu tah aya nomorna teh ya teu uang telepon lah. Heuh sok. Kumaha cenah cek si Mbah Kewodna? Cenah urang teh rek disulurkeun cenah cek Mbah Kewod teh cenah. Terus jalan keluarna dibere teh ku Mbah Kewodna. Dibere ngan aya syaratna. Naon wae cenah syaratna? Gampang syaratna mah hiji urang teh ulah sareu sakeluarga teh ngan aya nu nungguan di luar hiji tah. Nah ulah sare. Ih, aya nu kitu mah kapan dijemputna teh penting ku kuda makana aya nu miketan di luar eta teh. Oh, terus naon deui syaratna? Terus cai kembang wae sebaskom. Nu saware dipake si beungeut tah, nu sesana wae banjurkeun tah misalkan aya suara naon teh bisi kuda eta teh. Nya tuang siap-siapnya. Eta teh aya babacaanana teh nu kudu diwacakeun. Ya kudu atuh tapi urang geus apal eta geus dibere ku pakewodna oge. Heuh atuh jongjon geus kitu mah. Heuh lah babahna rek ka kebon heula. Kayak ulah waka indit. Aya eta teh duit 200.000 dina rekening. Naon? Eta kapan pakewod hayang ditransfer ieu virtual akonna oge aya di abi. Mere virtual akunnya meuni gaya dukun ayeuna namanya. Gimana ya? Caina ya. Kembang 7 rupa ya. Kan isieun adik ge nya mudah-mudahan beris. Jampe-jampe ti pakewodna kieu ya. Nini jawil aki jawil ulah sajawil-jawilna tawana tawani tawau. Tah mun bahasa Jawana kieu nya. Ira aja teka ningkula lunga nya. Lunga tah sok. Tadi ieu cenah mah kudu diceprat-cepratkeun ieu teh cenah udah teh cenah. Cenah abi gini tah kitu. Tah ayeuna naon ya teh? nekat teh po bisi ieu mah tah urang ulah sare nya nepi ka ieu ti lewat jam 12 peuting tah. Tah bagi. Ayeuna mah geus jeung ayeuna mah babahna di luar nungguan. Bisi nya aya kuda teh tah. Me aya ieu nu mere nyahona kitu. Nyaheug atuh, teu kudu mawan naon.
henteu kade we ulah tong kasarean nya. Ieu mah barudak oge sarua, abi oge sarua ieu. Ulah sampai kasarean ieu teh. Awas ya Teteh sama Otong jangan sampai bobo, takut ada kuda ya. Ya mah ya. Iya, ya Tong ya. Itu enak kalau ada kuda mah. Nah, jalan-jalan sore-sore sama teteh. Bukan kuda gituan Tong, nggak bisa buat main. Tanah juri. Iya takut ih. Ya sate isen kieu nya. Baju asa tempuri kan ieu teh. Duh, sieun bener we aya kudanya. Duh, rek mana tiris dia. Aduh, ya Allah. Dodoja teh ieu nah rajin bisa nyenangkeun budak. Kieu pisan dodoja nya. Bojong poho can nyuh kopi deui nya. Cik rek kancer oga. Yang kopi ya teh. Jam sabaraha? Udah. Siap banjur lain sia. Udah. Kalah kadi banjur ieu mah. Duh, hampur abahnya ada sugan teh kuda nu erek nyulurkeun teh ya gening jadi abi teh ruas ya teh. Ya teh gara-gara si Makemo dia dukun kelo. Jadi aing di banjur.